Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah pangaosan, ibu-ibu, bapak-bapak, kumaha daramang? Alhamdulillah. Ku sehat mah ibu alhamdulillah raos. Bade kumaha oge matak nikmat anu pangagung teh lain loba duit ku abdi mah sehat we nu boga raos mah cager awak teh. Aduh alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah nambih-nambih kesehatan ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sababia ngangkatkeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan, sejamangkat kana pangaosan, sejata sakur karena nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah nambih-nambih nikmat anu ku anjeunna dia paringkeun ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam mugia sapapaosna dilimpah curahkeun ka nabi urang sadayana anu moal aya nabi satos anjeunna ani Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka para sahabatna, ka para tabi'in, oge jami-jami anu micinta kana sunnahna dugi ke yaumul akhir. Anu mudah-mudahan urang sing micinta sunnahna sehingga urang jaga tiasa kapangku karawu kaengkeun umat kumantena jaga di yaumul jajah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Teu aya dinu berhaknya paatan ka urang sadayana iwati nabi urang sadayana ani Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekurilingan yang sapaat pasti da kateranganna jelas Bu. Anu ceuk ayeuna mah mana mungkin lah bahwa urang teh nah bener aya surga neraka teh gitu. Tapi ceuk ainal yakin mah ceuk ainal yakin can hakul yakin ainal yakin can ainal yakin kakara hakul yakin iman cek hak anu aya dina Al-Qur'an nerangkeun surga jeung neraka pasti ayana. Anu karasa teh kieu da moal aya lamun teu aya nyiptakeunana pasti ayana sakabeh perkara teh lantaran aya nu nyieunna. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ma bukti sakabeh perkara ge aya teh dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya yakin surga jeung neraka tos aya. Zaman nu bagja bakal lebet ka sawarga, zaman nu cilaka bakal lebet ka neraka. Itu dina keterangan dina Al-Qur'an ngajelaskeun bakal aya alam terakhir.
ulah di Arab-Arab iraha kiamat ngan yakin we kiamat bakal datang, yakin pastikeun kiamatnya bakal datang. Hadirin jamaah pangaosan, salah sawios sunah Kangjeng Nabi anu ti dituna teh ti masih keneh ti Nabi Adam tos aya teras diteraskeun ku Nabi Ibrahim alaihi salam, teras nyunahkeun deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana eta syariat anu dicanakeun mimiti ku Nabi Adam teras ka Nabi Ibrahim teras ku Nabi Muhammad teh nyaeta kurban di antawisna perintah kurban. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surah Al-Maidah ayat ke-27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka jalma-jalma naba abnaini tentang turunan Adam bil haqqi kalawan sing bener. Waslu alaihim naba abnaini Adam bil haqq. Hartina kudu bejakeun tentang keluarga Nabi Adam, anak incuna Adam, anak Nabi Adam kapungkur, tentang kumaha karakter jami anak Adam kapungkur kalawan sing bener ngajelasin bil haqqi. Id qarraba kurbanan nalika kurban eta nu duaan kurbanan tegas sama kana kurban. Fatuku bila mangka ditarima min ahadihi mati salah urang walam yutaqabbal minal akhar jeung teu ditarima ti nu sejen. Di sahid saurang mah ditarima kurbanana teh nu saurang deui mah teu ditarima kurbana. Qala la aqtulannak qala ngadawuh nyarita jalmi anu teu ditampi kurbana la aqtulannak yakin ka merek ngabunuh ka anjeun. Qala ngadawuh nyarios anu ditampi kurbana nyaeta Habil, nu nyaritana Habil. Anu talima qala laqtulanak mah Qabil, ieu mah qala nyarios Habil. Innama yataqabbalullahu pastina narima saha Allah Gusti Allah kana kurban minal muttaqina ti jajaran jalmi anu takwa. Hadirin jamaah pangaosan, jadi syariat anu dicanak ku Nabi Adam geus marintahkeun kurban. Sariosna kieu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jalmi anu duaan Qabil jeung Habil. Anu duanana mika cinta ka hiji jalmi nyaeta Ikrimah sareng Labuda. Ari Ikrimah sakemaran sareng Qabil, Labuda sareng Habil. Aturan nu dicanak ku Nabi Adam waktu harita sabtu aya di jalmi can aya keturunanna can aya meunang nikahkeun teh ulah sakemaran, ulah kadulur sakemaran kedah disilangkeun. Anu sakemaran jeung Habil kedah nikah ka sakemaran sareng Qabil. Nyaeta anu sakemaran jeung Qabil teh nu sakemaran sareng Qabil nyaeta Ikrimah. Ari Ikrimah teh geulis nepi ka Qabil hayangeun ka Ikrimah, sedengkeun aturan ulah kawin ka batur sakemaran, nikah teh kedah ka anu ka adina kadulurna anu sakamaran deui nyaeta nikahna Ikrimah ka Habil, Labuda kedana ka Qabil, paturan saur Nabi Adam. Ayeuna mah kieu we cenah sok atuh cenah
kurban mana nu tarima kurbana eta meunang ngawin ka Ikrimah saur Nabi Adam ai kurban teh kumaha cenah kitu ari Habil resep ngukut ingon-ingonan model domba gitu me ngukutna teh ari Kobil tukang tatanen melak gandrum melak pare mun ceuk urang mah kitu papelakan teh tong dikurbankeun ku Kobil mah nyaeta gandrum paparea tina pare tina hasil tani anu dikurbankeun ku Habil doma anu badag sirina ditampi jeung teu ditampina eta kurban mana nu pangheuleulana kaduruk sanggeus lamun doma geus dipencit lamun sape geus disidangkeun mana nu pangheuleulana kaduruk di zaman harita ya eta ditampi maka saatos duanana ngerjakeun kurbana nu di anu kaduruk nu katampi ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta kurbana Habil mencit doma tatanen mah teu matak tepi ka ayeuna ge tatanen mah teu diwajibkeun kurban nu diwajibkeun kurban mah ti onta sapi muning domba eme kuda mah teu kuda teu termasuk kana sembelihan kurban margi kuda termasuk alat perang teu meunang dipencit lamun can gering lamun gering meunang dipencit kuda teh dikonsumsi dagingna lamun geus gering masih katawa geus kolot kuda ngorakene mah teu meunang cek aturan gitu nya cek aturan sabab alat perang kuda mah anu ditampi kurbana teh nyaeta kurbana Habil maka Habil berhak menikahi Ikrimah anu sakemaran sareng Kobil ditikahkeun ka labuda sakemaran sareng Habil ari Kobil teu narima kana keputusanana keukeuh da hayang ka Kobil gitu perebut awewe mah nya perebut istri mah perebut awewe baheula ti baheula aya meutina nepi ka silih bunuh teh lantaran ieu tah Habil jeung Kobil matak ayeuna ge aya mungkin di antawisna nu perebut awewe nepi ka garlut pamuda mah baheula ayeuna mah geus teu usum meureunna baheula mah sok perebut kabogoh nepi ka parasea ayeuna mah henteu jitu ka teu nguping ayeuna mah duka teu nguping nu parasea lantaran perebut istri henteu ayeuna mah duka kulo bating istrina kumaha da kapungkur mah sok perebutan istri teh nepi ka garlut pamuda teh ayeuna mah henteu jeung ulah we teu pantes dalam selebating istri ayeuna mah idz qarraba kurbanan fatuqbila min ahadihima wal yamtaqabbal min akhar narika kurban anu dikorbankeun maka ditarima salah saurang nyaeta kurbana Habil nu ditampi teh kaduruk pada harita daging domba-domba teh kaduruk keukeuh kebencian datang kana hatena sabit Habil Kobil teu narima kana keputusanana keukeuh kusing keheul datang nafsu maka saur Kobil qala la aqtulannaka nyarios Kobil la aqtulannaka tangancam musuh bahasa urang mah yakin kami rek ngabunuh sanyana ka anjeun Habil tah ka anjeun teh kali Habil yakin kami rek ngabunuh sanyana ka anjeun Habil saur Kobil teh
Qala nyarios saha teh Habil innama yataqabbalullahu minal muttaqin pasti nalita narima kurban saha Allah Gusti Allah minal muttaqina ti jajaran jalma anu takwa. Jadi Habil teu ditampi ngan datang kasel dibunuh tungtung nama aya pembunuhan pertama teh nyaeta putra Nabi Adam nyaeta Habil dibunuh ku Qabil. Qabil bingung geus ngabunuhna, geus ngabunuh teh kedah dikumakeun ieu mayitna. Dipapangul dibawa digusur ka mana-mana. Ieu can geus hampir 2 poe can dinaon-naon. Da can aya kumaha carana ngaleungitkeunana. Ieu mayit dikumahakeun gitu. Jenazah Habil dipapangul ku Qabil teh. Ditinggalikeun we ari keur ngahuleng ningali manuk parasea di luhur teh kieu mayit gigireun tah. Jenazah Habil teh aya gigireun. Kieu ningalikeun manuk garelut. Ai manuk geus garelut. Pae hiji manuk teh guprak. Manuk mun baheula mah manuk saeran jeung manuk naon sagarelut teh. Ari geus ngagupluk pae hiji manuk teh da teu dilebok ku manuk teh. Terus ditinggalikeun eta manuk heulang hideung anu meunangna hilang. Terus macokan taneuh dikorehan ku pamatukna dicakar deui ku kakina. Terus gawena teh nyakar. Ai geus nyakar teh bet dicokot dipacok maok manuk nu paeh teh gabruskeun kana liangna saeutik dikorehkeun kitu turuban deui geus teh turuban deui digitukeun ku pasir kitu tah matak nurutan we Qabil teh ngagali ku sorangan duka make pasul duka henteu teu apal da teu caritana pokona ngagali ku sorangan dikubur taneuh digali sisa jero-jerona disimpen eta Qabil Habil dituruban deui ku taneuh nurutan manuk nu tadi nya nurutan manuk kitu teh sejarahna penguburan teh kitu sejarah penguburan mayat teh kitu ilhamna tina manuk anu ditinggalikeun ku Allah ka Qabil. Matak Nabi kain aja kitu ngangubur jalmi teh dikubur tara di alungkeun ka madaek da mayat jalma anu mukmin mah suci mayat jalma mukmin suci haram diala dagingna ge. Hadirin jamaah pangaosan ta sejarah kurban teh geus aya ti mimiti zaman Nabi Adam alaihi salam anu dikerjakeun ku putrana nyaeta Qabil sareng Habil. Tuh kurban teh. Saterasna diteraskeun ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Dijelaskeun dina surah As-Saffat. Tikawitan ayat 102 dugikeun ka 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balago ma'ahu saya faqala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur ma tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzibhin adzim. Hadirin jamaah pangaosan falamma balago samang-samang sadugi eta Ibrahim kana umuran anu geus meujeuhna keur kemang buruan lah gitu lah
ma'ahu saya teh can remaja kakara kemang buruan nu keur pantes heureuy resepna. Qala ngadawuh Nabi Ibrahim, ya bunayya, hei anakku, ini arofil manami, saenyana kami teh ngimpi, ani azbahuka, saenyana kami teh mencit ka anjeun, pandur mada tarosok pikirkeun ku anjeun, kumaha eta impian teh. Qala ya abatif alma tu'mar, hei bapa, saur Nabi Ismail. Ya bunayya, hei ya abatif al, hei bapa, laksanakeun eta perintah teh. Lamun eta perintah Allah sok kerjakeun. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah abdi kagolongan jamaah anu sabar. Saur Nabi Ismail alaihissalam. Tos ulah sakitu heula. Hadirin jamaah pangaosan, perintahna kurban ka Nabi Ibrahim kalapasan nyarios Nabi Ibrahim teh. Ai Nabi Ibrahim teu acan gaduh putra ngan seresep ngahormat tamu jeung sareng deui Nabi Ibrahim mah kabiasaanana ngahidangkeun makanan, resep ngahidangkeun makanan setiap kata tangina dipanggil tetangga teh. Nu teu acan tuang hayu urang tuang, yang sareng tuang. Jadi kesenangan Nabi Ibrahim mah ngajengemakeun tamu sareng tatangi ku hidangan makanan. Nepi ka mencit domba muhit mah teh geus biasa. Nabi Ibrahim mah da sesuai jeung pangagaduhna seueur ingon-ingonanana. Dan Nabi atuh beunghar baroga Nabi teu disebut Nabi miskin, Nabi Ayub teh beunghar keur gering we disebutkeun miskin teh mah beunghar Nabi Ayub teh, termasuk Nabi Muhammad ge sami garaduh baroga nepi ka mampu mas kawin anu dipasihkeun ka Siti Khadijah moal kabayar ku urang maharna ge. Ayeuna nu mahar 2 miliar ta Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad maharna kana ka Siti Khadijah langkung ti 1 miliar langkung lah. Ageungna teh. Itu para nabi kapungkur. Tos dasar menyarankeun eta. Ieu mah ku kabeungharan para nabi garaduhna jeung bager beungharna teh deui. Resep ngahidangkeun makanan. Pantes we da cenah boga ceuk tatangana teh Nabi Ibrahim mah pantes we ngahidangkeun makanan ge da jalma boga, jalma aya jaba nabi. Ai Nabi Ibrahim teh kacelatuk teh kieu nyariosna teh yeuh keur kaula mah asal parentah Allah dilaksanakeun ku kaula mah. Ngahidangkeun makanan geus biasa da parentah Allah kudu ngahidangkeun makanan keur tamu. Lamun teh mah Allah marentahkeun ka kami kudu mencit anak, ai boga mah jeung perintah ek dipencit sing anak sorangan oge. Kitu saur Nabi Ibrahim. Kalepasan nyarita keur harita Nabi Ibrahim can gaduh teu gaduhan putra. Dayan gaduhan putra. Da gaduh putra teh mah Nabi Ibrahim saatos nikah ka Siti Hajar. Anak pertama Nabi Ismail. Ti Siti Hajar. Sedengkeun Siti Hajar teh hadiah ti raja. Pedah dimere dikeresakeun Nabi Siti Nabi istri nu dipanggil teh saha? Siti Sarah. Siti Sarah didamelkeun pembantu ku raja ungarek digadabah pikasieun wajah Siti Sarah teh itu pernah digugumakeun. Itu sejarahna. Matak we dibere we ku eta raja teh tah cenah pembantu kaula sok tikah ku anjeun Ibrahim. Ditikah we Siti Hajar teh. Saatos nikah Siti Hajar ka Nabi Ibrahim timbul kecemburuan, maka Nabi Ismail Siti Hajar perintah Allah simpen di hiji lengkob anu jauh ka itu ka dieu. Anjeun kudu balik deui ka dieu ka Mesir. Ngahiji deui sareng Siti Sarah. Saatos nuna
Nabi Siti Hajar di tempat alengkob anu jauh kaitu ka dieu nyaeta mun ayeuna mah di kota Arab begitunya dituna Siti Hajar teh. Saatos Siti Hajar melahirkan diantep sorangan teu aya nu maturan. Hanya tawakal ka Gusti Allah. Saur Nabi Ibrahim, Rabbij'al hada baladan amina wajnub ahlau minas samarat. Panjang doana teh tanya di antarana eta. Ya Allah jadikeun ieu kota teh kota anu aman, baladan aminan, kota anu aman bersih. Jeung rejekian pendudukna ieu kota teh. Sing aya tuangeun dahareung segala macam nantinya ditinggalkeun we Siti Hajar teh. Seueur panjang ceritana nu penting nama Nabi Siti Hajar ngalahirkeun lulumpatan ka itu ka dieu neangan cai dahoyong aya cai eueuteun tos heep cai lulumpatan Siti Hajar antara marwanon antara bulak-balik gitu kan mun aya mah sa'i gawean teh mun aya mah sa'i antara ieu eta neangan cai ternyata ai balik deui nyampak dina sampean Nabi Ismail teh aya cai keur TTJ mun budak mah urangnya TTJ bari ceurik ternyata tina kaki Nabi Ismail teh kaluar cai saur Siti Hajar jam-jam hartina mah ulah kumpul cai kumpul ulah ngabahe ka tu ka dieu ulah gitu. Matak disebut air jam-jam duka ayeuna. Sejarahna dina kakina Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dirurub eta panjang tin caritana ka ieu mah. Nabi Ismail keur meujeuhna galcagan, keur meujeuhna kemang buruan datang ramakna Nabi Ibrahim. Datang eta teh bapa anjeun bejakeun saur Bapak anjeun teh kieu cirina teh baka datang we anakku saur Nabi Ibrahim kaula teh ngimpi ngamenjit anjeun kumaha ceuk anjeun eta teh impian teh kumaha ceuk anjeun pandur madatar ai saur Nabi Ismail teh qala ya abatif al matu umar hei bapak pigawe we pak lamun parentah Allah mah mudah-mudahan abdi kagolongan jalma anu sabar saur Nabi Ismail dah harita mah calon nabi encan nabi calon nabi kakara irhas namina teh ai pinabieun mah namina teh jalma irhas jeung dimaksum ku Allah calon nabi mah beda ti Siti Sarah gaduh Nabi Ishak ti Siti Hajar gaduh Nabi Ismail mata kabitaeun Kangjeng Nabi hayang nurutan Nabi Ibrahim disebutkan bapana para nabi teh nyaeta Nabi Ibrahim peda turunan Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Yakub Nabi Yusuf tatis Nabi Ismail mah gaduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih turunanna ti Nabi Ismail mah kan Nabi Muhammad. Jadi turunan Nabi Ibrahim Kang Nabi Muhammad. Ieu cerita masih dina kurban. Lamun eta perintah Allah sok laksanakeun. Falamma aslama wa tallahu bil jabin wa nadainahu ya Ibrahim. Geus kitu mah geus pada perserah diri ka Allah. Nya Nabi Ibrahim ngadengdekeun palipisanana Nabi Ibrahim Nabi Ismail rek dipeunjit da gitu wa nadainahu ya ayya Ibrahim keur merenahkeun Nabi Ibrahim merenahkeun kana pelipisan Nabi Ismail wa nadainahu jeung ngagero Allah ka Nabi Ibrahim ya Ibrahim hai Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin sainyana bener eta impian teh sainyana anjeun termasuk jalmi-jalmi anu muhsinin bener eta impian teh mun dilaksanakeun ku anjeun maka anjeun kagolongkeun jalma anu sae inna hada lahuwal balaul mubin
saenjana ieu teh kurban cocoba keur anjeun Ibrahim. Fafat wa padainahu bidibhin adim. Geus kitu ngagantikeun kami kana eta pepencitan ku hiji doma anu badag, ku pepencitan anu badag. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ngacreng nu aya hanya mencit doma Nabi Ibrahim teh. Hadirin ahli pangaosan sadaya, jadi mimiti nama Nabi Ismail ngan ku Allah digantikeun wa fadainahu bidzibhin adim, ngagantikeun kami sabab anjeun jalma soleh bira kukuangan mencit anak sorangan tadi ganti we ku doma anu badag bawa ti surga ku nabi ku malaikat Jibril dipaparinkeun kalawan keur posisi Nabi Ibrahim keur peureum dat saur Nabi Ismail ulah bentak kudu peureum cenah bisi datang karunya bisi teu jadi mencitna bapak peureum cenah sok mencit abdi teh peureum cenah gitu matak peureum aya geus beres pepencitan ternyata geuning nu dipencit domba pidahu Allah inna hada lahuwal balaul mubin ieu teh keur cocobaan keur anjeun padahal kami moal ngantep ka jalma-jalma soleh maka diganti dengan pepencitan anu badag itu para ibu sadayana. Jadi sejarah nu kadua perintah kurban teh sumpingna ka Nabi Ibrahim alaihissalam nu diteraskeun eta syariat teh ku Allah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar fasholli sok salat anjeun lirabbika karena rob anjeun wanhar jeung pek mencit kurban hartina laksanakeun kurban saatos salat Idul Adha saatos ngalaksanakeun salat Idul Adha kenging salat Idul Adha kakara mencit ulah mencit heula biasana kan kieu bisi sabab lamun geus salat Idul Adha teh kapan kudu dahar urang teh nya eta we mencit anu memehna atuh pencit memeh salat Idul Adha pencit terus dihidangkeun saatos lebaran dihidangkeun makanan teu kaci kitu teh kedah salat heula Idul Adha neme mencit kurban kitu disyariatkeunana pasholli lirabbika wanhar pak salat anjeun kana rob anjeun hartina salat Idul Adha wanhar jeung sok mencit kurban. Hadirin jamaah pangaosan sakedap deui urang sadayana bakal sumping sasih Idul Adha disyariatkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad pituna ti Nabi Ibrahim alaihissalam nyaeta disyariatkeunna kurban tah urang sebagai umatna maka berikhtiar kumacarana sangkan urang bisa ngalaksanakeun kurban. Alhamdulillah da jami-jami anu teu mampu ge bisa mampu ayeuna mah sabab dengan kumacarana abi teu mampu kurban ieu euy mencit sapi hiji mahal harga 20 hiji juta mun ku sorangan kumahanya baradami boga dulur tujuan boga dulur tilu boga tatangga anu lumayan limaan opatan badami abdi urang meuli sapi hoyong kurban kumaha lamun urang udunan yeuh 3 juta sewang 3 kali 7 20 hiji meuli nu harga 17 juta keur dana naon ngaranna teh keur bangsa meuli keresek buburuhan mencitnya ulah ku daging da teh mencit teh ulah badah buruh mencit dibere hulu sapi henteu ku tina eta duitna teh dibere teh keur keresek keur naon teh sesana insyaallah harga 18 juta menang sapi ngan bikang ngan aja di 80 kilo mah dagingna teh lamun daging ngan disyariatkeun anu saena mah mencit teh lamun saena mah ku doma atawa eme ngan dimenangkeun sapi oge ngan ku tujuan
doma jeung eme sorangan gitu. Kumaha eta mah kebiasaanna we. Da hargaan mah mungkin hampir sami. Mungkin murah keneh doma, eme mah 2,5 juta, lamun meuli sapi 3,5 juta sewang. Hijina teh mun riungan teh. Mangga emutan ku ibu sadayana insyaallah nu teu mampu ge bakal mampu insyaallah. Aya waktu sabulan deui kanggo emutan keur urang kurban dilaksanakeun saatos Idul Adha. Kumaha lamun abdi mah can ekah keun we nu penting nama ekah jeung kurban eusi nama sodaqoh. Masing ayeuna ge hayang mencit teu nanaon da asup sodaqoh ngan disareatkeun peda disareatkeun kurban mah sunat aya sunat muakkad aya disebutkeun sunat muakkad mah nu geus ditangtukeun niatna. Ibu teh boga anak sapi atawa anak domba ceuk ibu teh ieu domba keur pencitan kurban ke tahun hareup rek dikurbankeun itu geus wajib ka eta kedah dijaga anak sapi atawa anak domba eta dijaga bisi luka bisi tandukna potong bisi huntuna potong teu puguh-puguh atawa kakina bisi potong jaga diriksa da aya teu meunangna aya nu tandukna potong teh mengurangi da sing alus tandukna sing hade ulah potong berarti sampeanana eta sukuna sapi teh ulah potong ulah kudu normal we sehat pewencitan teh sing nu gede dagingna dilintuhan sing alus marabna tah eta geus kana korban anu wajib hukumna teh hartina anu kurbana ulah pati teuing ngadahar kana eta daging kuresah habis saharitaeun we tuangna teh sakali makan tina eta daging mah aya daging nu itu mah nu pamere ti batur teu naon dituang ku urang ngan daging kurban anu dikurbankeun ku urang ulah pati teuing ngadaharna kur sakalieun harita we makan teh ulah isuk deui ulah engke deui ulah tanu engke deui mah dituduh ti batur pamere sok aya budak balik nya anu mere ka urang narima gitu. Itu lamun korban wajib anu diniatan geus ti kajauhan keneh urang rek kurban. Para ibu jamaah pangaosan tah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan rezeki ka urang sadayana nu teu sangka-sangka sehingga hate urang tertarik hoyong ngalaksanakeun kurban tutunggangan jami-jami soleh di sawarga. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing aya rezekina ibunya di mana wae jalana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ibu sarehat sadayana tiasa ngajalankeun parentah Allah Subhanahu wa taala termaksud ngalaksanakeun kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.